Nah, kadang wargi samudaya di Mangkubumi teh khususnya di Semah Dalem atau pangapunten disebatkan ayeuna di Semah Dalem teh aya hiji makam pusara margi dirinya pemakaman umum di ngaranan eta makam teh makom Syekh Abdul Kalam. Wah, mau nerangkeun saha Syekh Abdul Kalam da lain walau alam nasimkeun we katurunan atawa lain nganu jelas ieu teh ngandung harti kunaon kolot baheula ngan saukur disebut teh Syekh Abdul Kalam padahal dirinya namru makam terlebih 100 ada dinya teh nganu jadi acuan buhan Araksa Jaya hiji nalika eta makam make gapura Syekh Abdul Kalam nu tepatna aya di Jalan Gubernur Suwaka jalur 2 ti bundaran Kiai Monumen Tugu Kiai Haji Mustafa arah ka Cisumur ka Kawalu begitu. Aya hiji patempatan ngaran Sembah Dalem. Anu dina eta di Sembah Dalem teh aya gapura ning Syekh Abdul Kalam. Buana Raksa Jaya ngahartian teh atau pengertianana kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kadang wargi samudayana alhamdulillah urang sadayana tiasa kempel deui ngariung dina ieu kesempatan dina waktu jeung kesempatan anu hakikatna ku Allah ditakdirkeun urang sadayana tiasa kempel ngariung. Dumasarkan hal eta urang kudu yakin yen setiap perkara anu ku urang dilakukeun eta teh takdir Allah. Ngan takdir Allah lamun kebuktian eta ceuk urang goreng eta teh akibat tina kalakuan urang. Makana kahade urang kudu hati-hati miara kecap jeung miara lampah urang. Sing hade tata, sing hade titi, sing hade tutu cekolotna. Aya hartina eta tata, titi, tutu. Hade bahasa ngarah nu karasa jeung katarima oge hade balukarna. Ulah nepikeun ka karasa kana istilah tamiang melit kabitis.
cilaka ku kagorengan anu dijieun ku urang sorangan. Atuh urang kudu ngajaga hate, jadikeun hate teh nyaeta pamimpin ieu awak nu ngagerakeun kana kahadean jeung kagorengan itu gumantung atau dasarna kana hate urang. Jelas eta mah nalika urang rek bergerak hade pasti dimimitian ku hate. Nalika urang rek ngalakukeun maksiat pasti dimimitian gerak nate ku hate. Atuh nalika batur hate nu disebut baturna hate nyaeta nurani. Musuh hate nyaeta hawa nafsu. Nurani mah selalu ngajak ka manusia keur salawasna gawe hade. Denge jeung ikuti terus naon ceuk hate nurani. Saterusna ulah rek mirosea sakabeh bisikan hawa nafsu. Supaya kebenaran jeung kehadean selalu ngancik dina hate. Naon dina Al-Qur'an jelas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sejatina jiwa urang teh tenang gitu. Nalika geus berbicara sejatina otomatis kabeh ogena nu ngaran hate mah tenang, jiwa itu tenang. Tapi nalika eta jiwa aya dina katenangan, tah sing caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Eta jiwa teh selalu dikukuntit ku hawa nafsu. Ambisi, amarah, ego, semangat, harapan, kasiun, karempan. Tapi eta teh nalika di alam dunia. Maka kendalikeun eta hate di bawah kasadaran jeung akal sehat. Jadikeun hate salaku raja. Di mana raja ngabogaan panglima, tah pikiran jadikeun panglima. Naon sababna pikiran kudu dijadikeun panglima? Sebab pikiran mah liar, buas. Tapi di mana eta pikiran patuh ka raja, maka liarna, buasna bakal teratur, terarah, sehingga ngahasilkeun pagawean nu hade. Maka akurkeun hate, pikiran, oge ucapan. Akur henteu laku lampah urang jeung hate ta eta prinsip pasundan. Atuh nalika eta pasundan ngajadikeun hiji konsep pola pikir manusia, insya Allah hasilna bakal aya dina paribasa sembah dalem. Dina hal ieu insya Allah manawi Allah nakdirkeun bakal diguar hiji istilah semah dalem. Semah dalem teh hiji hasil anu ditelusuri tina manusia ngagem pasundan, ngagem siliwangi,
ngagem kendaan nu hirupna di dadasaran ku eta perkara. Walhasil urang Jawa Barat mengaku urang Pasundan kudu ngabogaan hasilna teh semah dalem. Urang Jawa Barat mun ngabogaan mun ngaku Siliwangi hasilna teh kudu hirupna teh kudu semah dalem. Nah, atuh kalimat semah dalem ngabogaan sababaraha arti, ngabogaan sababaraha pengertian, ngabogaan budaya, ngabogaan etika. Pasti. Da itu mah hasil. Ari hasil gumantung karena kondisi. Naon anu geus dilakukeun? Oh, hasilna kieu. Di antarana mun di Tatar Sukapura Tasikmalaya aya hiji patempatan anu yakin eta patempatan teh meunang karuhun baheula. Jelas pasti ngabogaan harti nu sajati, pangarti nu utama, budaya anu kudu dilakukeun ku urang jeung etika kahirupan. Hiji, prinsip atau hasil prinsip tina Pasundan nu ngabuahkeun hasil semah dalem. Mun di Tatar Pramudita atau Mangkubumi aya hiji patempatan nu ngaranna semah dalem. Disebut gunung lain, disebut hunyur lain. Ngan eta patempatan teh ayana di Tatar Pramudita Mangkubumi. Tina hasil penelusuran naon menjadi sababiah eta patempatan disebutkeun tempat semah dalem. Intina mau berbicara masalah sejarah, lamun berbicara masalah sejarah otomatis kudu tahun sabaraha. Minimal pelaku sejarah ari beja cek cenah tina Google malah Google teh apakah keaslianana bisa dipertanggungjawabkeun ulah-ulah tina masalah di dunia cek itu tahun sakieu cek ieu tahun sakieu nu akhirna silih ejek silih fitnah. Allah nurunkeun wahyuna ka Kangjeng Rasul ge Iqra. Mal qori apa yang akan dibaca? Baca baheula. Seperti ngaran urang naon bakal disebut Jaedun. Jaed tina nama, oh maneh teh kudu bisa nama kehadean atuh. So. Nah, kalimat semah dalem balik deui. Semah dalem teh ngandung ajaran. Di mana ajaranana teh hasil tina tradisi leluhur, yakin moal pati-pati eta tempat di ngaranan ku eta lamun nu nyieuna lain eta atau lain urang dinya. Bisa teu ayeuna urang Mangkubumi ngangaranan ka tempat nu sejen geus ganti ngaran lemur teh ku anu rek narima moal urang ditu. Moal pasti. Nah, nalika hiji ngaran contohna di semah dalem di Mangkubumi aya ngaran semah dalem atuh eta teh tradisi nilai rahayatna baheula. Jelas anu rahayatna urang semah dalem, urang Pramudita, urang Mangkubumi rek di kelurahan mun ayeuna mah baheula mah desa, rek di kacamatan eta teh make ajaran Islam anu turun temurun eta teh rek warisan kekayaan anu perlu digali, rek budaya anu mana
urang Mangkubumi ngabogaan harti anu jero tina kalimat sembah dalem nyaeta hirup ulah sok hayang disembah-sembah komo hayang di alam-alam. Nah hasil tina pasundan Pak kudu sun ngajaga da kana hate maneh nalika urang geus ngajaga hate urang atuh hasil atau buahna teh pagawean teh kahiji sembah dalem. Tuh jelas kan. Waktu tahun sabaraha teuing karuhun we tanya ka karuhun. Heg nanya na teh anu ngabejakeun teh di tahun sakitu apakah jadi sebuah bukti yang semah dalam dijieun nganu jelas nu kabaca ku ayeuna be yen eta ngaran dingaranan semah dalam ulah waka prinsipna nanya kana tahunan. Da moal bahasana modeukeun ayeuna urang nanya eta patempatan teh Tasikmalaya simkuring macaan nalika bahasana Tasikmalaya ogenan masih kana bingung ayeuna kunaon tina Tasikmalaya kana Manunjaya kana Sukapura kana Sukakerta nah tina Galunggung jadi Sukakerta terus karena Sukapura kan bingung kene dinas kebudayaan oge ada kabupaten rek kota keun ya urang luar mun tepi kana waktuna sekali deui atuh nalika hasil pasundan eta aya jelas manehanana hirupna ulah sok hayang disembah-sembah, ulah sok hayang di alam. Jadi intina mun aya urang Jawa Barat dina pada khususna umumna urang Indonesia hirupna hayang disembah-sembah hayang di alam-alam. Wah, naon kasebutna pe ku jawab. Muncul agama teh mah wah rek uju berkriya rek takabul meureun kitu. Manu jelas urang Pasundan hirupna teu hayangeun disembah-sembah, teu hayangeun di alam-alam jeung ulah we. Nah, kadang wargi samudayana di Mangkubumi teh khususna di Semah Dalem hatur pangapunten disebatkeun ayeuna. Di Semah Dalem teh aya hiji makam pusara. Margi dinya pemakaman umum. Di ngaranan eta makam teh Makom Syekh Abdul Kalam. Wah, mau nerangkan saha Syekh Abdul Kalam. Da lain walau alam nasib kuring oleh katurunan atau lain nganu jelas. Ieu teh ngandung harti. Kunaon kolot baheula ngan saukur nu disebut teh Syekh Abdul Kalam mukul padahal di dinya Namru. Makam teh leuwih teh 100 eta di dinya teh. Nganu jadi acuan Buana Raksajaya hiji nalika eta makam make gapura Syekh Abdul Kalam nu tepatna aya di Jalan Gubernur Suwaka jalur 2 ti bunderan Kiai Monumen Tugu Kiai Haji Mustofa arah ka Cisumur ka Kawalu kitu. Aya hiji patempatan nu ngaran Sembah Dalem. Anu dina eta di Sembah Dalem teh aya gapuraning Syekh Abdul Kalam. Buana Raksajaya ngahartian teh atau pengertianana kieu. Jero eta teh.
nalika hasil tina manusia montong hayang disemah-semah, montong hayang di alam-alam, didinya make gapura makam Syekh Abdul Kalam. Atuh nalika prinsip urang ulah hayang disemah-semah, ulah hayang di alam-alam, jeung make Abdul Kalam, hasilna manusia hayang disanjung, manusia hayang dipuja, itu gumantung tina eusina caritaan. Jelaskan. Jadi omongan anak kumaha tah eta Buana Raksa Jaya moal waka nguningakeun saha itu Syekh Abdul Kalam ngan tina cangkang baheula kalimat semah dalem jeung makam Syekh Abdul Kalam. Kunaon Syekh Abdul Kalam mungkul? Oh ternyata nalika prinsip hirup urang tatara Pasundan nu hirupna ngajaga kana hate atuh prinsipna teh prinsip hirupna mung disemah-semah, mung di alam-alam. Ngan bila mana manusia terjerumus kan hayang disemah-semah, hayang di alam-alam, itu pasti eta manusia wah jelema eta mah kudu disanjung. Berarti konsepna teh gumantung karena caritaan. Nah, kadinya. Nah, padahal tadi oge sekali deui di dinya teh Namru leuwih ti 100 makam teh. Mun moal disebatan di dinya. Yap ka dieu. Saha wae. Atuh nalika konsepna eta semah dalam kedua bukti atau dua ciri, hiji semah dalam dua Abdul Kalam, atau ngabogaan filosofi semah dalam teh sababaraha ajaran teh. Hiji bikud rotillah. Naon disana semah dalam kudu ngabogaan hiji bikudratillah nyaeta hiji bentuk keur ngaleungitkeun supaya sifat asa aing egois sadar yen hirup ieu teh aya anu ngahirupkeun. Urang ayeuna hirup nah menang urang atuh anu ngahirupkeun saha balikeun saha nu ngahirupan urang ayeuna urang usik saha nu ngusikkeun urang ayeuna urang ngarenghap saha nu ngarenghapkeun urang ayeuna urang cager saha nu nyagerkeun urang ayeuna urang gering saha nu ngageringkeun urang. Nah atuh nalika urang ngabogaan prinsip sembah dalam eta nu diteangan ku hate teh salilana ngarep-ngarep hidayah jeung taufik oge inayah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah eta prinsip teh mun seug teh mah oh ternyata urang teh katurunan anu kadituna teh mun teh mah dihindukeun. Nah prinsip eta Hindu apakah Islam? Tinggal kadinya. Atuh nalika urang ayeuna ulah pakum bidoahir urang beragamakan Islam dina ngajalankeun batin urang tina percaya kana bikudrotillah kahiji dina ngajalankeun batin urang teh aya opat cara keur menuju
karena hiji kalimat naon urang percaya karena takdir Allah. Hiji mun baheula mah aya nu disebut sidakep ngaraga meneng. Semedi ulah anti karena semedi, ulah anti karena sidakep ngaraga meneng. Da eta mangan istilah. Mun cek ayeuna mah cek Islam mah naon bedana antara kalimat tapakur, tadabur, tasyakur, eta keneh. Wah, si anu semedi di guha. Keur naon? Keur nuan impo dan niat nu beda. Tapi nalika urang cicing dina hiji patempatan terus urang tapakur, tadabur, tasyakur, ngalenyepan diri, ngalenyepan awak, ngalenyepan ieu alam. Alam ditapakuran ditingali nangkarak bangkang urang dina galang, ningalikeun ka luhur langit, kumaha langit make eueuh tah. Eueuh tihangan tapi bake bisa cicing. Sok tapakuran. Pernah urang gitu. Sok tapakuran hirup. Kedua, mun cek kolot baheula mah dayana. Naon dayana? Hate kudu ngabogaan tekad anu kuat. Hatena. Jiwa jeung raga kudu ngabogaan tekad anu kuat. Hayang napakuran urang nepikeun ka sagede kieu, nah ladang urang awak sagede kieu. Syariatna mah ku inung bapa urang bisa dijaga. Hakikatna ku Allah. Saentas urang napakuran, saentas urang ngabogaan tekad anu kuat dina hate hayang ngaraih naon disebut mardotillah. Yuk katilu urang kudu sumerah. Naon sumerah teh? Teu aral subaha kudu narimakeun kana kadar anu aya. Ngan ulah syukur saentas aral kahade. Rata-rataan syukuran teh santas aralnya. Syukur teh ulah tak santas aral. Kieu atulah. Lamun urang rek dibere saeutik tetep syukuran. Komo dibere loba. Rek dibere gede, rek dibere leutik tetep kudu syukuran. Ulah ari keur loba milih kakarak syukuran, ari keur saeutik diempet-empet. Ah da eueuh jeung urang. Justru nalika aya bahasa urang keur leutik, ganjaranna di dinya leuwih gede. Nah, eta sumerah diri. Yuk. Sumerah diri teh sekali deui ulah rek aral subaha. Narimakeun kana kadar nu aya ngan kahade ulah syukur sabada aral. Kaopat ieu sok dipake papanyangaran manusia. Paramita. Ieu paramita teh bahasa kolot baheula. Paramita teh eusian hirup ku hal-hal anu hade. Eusian hirup ku sifat-sifat nu hade. Sapertikeun hirup kudu ikhlas. Hade pan dina hate teh. Terus ayeuna sopan santun, lemah lembut, hati-hati, mawas diri, bijaksana. Eta teh paramita. Ulah ari ngaran paramita, ari kalakuan saok gaplok. Tah eta. Jadi opat hiji bahasana tapakur,
tadabur tasyakur menjaman baheula makolot baheula disebut semedi sidakep ngaraga meneng kadua dayana katilu sumrah kaopat paramita hayang ngamenangkeun kana biqudratillah saentas urang ditakdirkeun yen urang jadi jelema kieu tah kakarak eusi tina pasundan kakarak jaga raksa. Naon jaga raksa? Jaga raksa teh Siliwangi. Naon Siliwangi? Naon jaga raksa? Ngajaga kahirupan pinuh ku kanyaah. Eta Siliwangi teh, eta jaga raksa teh. Sok, sanggup tuh ngajaga kahirupan orang penuh ku kanyaah kapapada urang baheula. Komo lamun sebut mah urang bisa ngajaga kahirupan ku kanyaah teh kasasatoan, katumbuh-tumbuhan, pola pauna lah gitu. Sok. Naon atuh Siliwangi, naon atuh jaga raksa? Nu kudu dilakukeun ku urang Tatar Pasundan saentas jati dirina wawuh jeung kana sifat biqudratillah. Mun ngaku urang Tatar Pasundan ngabogaan prinsip sembah dalem, nu kaduana kudu sanggup ngajalankeun kahirupanana Siliwangi. Nyaeta ngajaga kahirupan pinuh ku kanyaah reka nu kitu reka nu kieu ogenan ceuk asaran kieu cacak-cacak kanu teu paraluguh komo kanu puguh nu puguh teh kanu alus hade kalakuanana kumaha cenah ngayakeun nu kudu dilakukeun ku manusia ngabogaan sifat Siliwangi. Kade menerangkan Siliwangi Prabu. Da kamari-kamari ogenan yen Siliwangi teh sifat. Nalika sifat ngabuahkeun hasil pagawean. Kumaha pagaweanna? Nyaeta ngayakeun jeung nimbulkeun rasa aman, rasa tentrem, teu ngajajah, teu dijajah, nu ditonjolkeun teh silih asah, silih asih, silih asuh, ta eta Siliwangi. Jadi Siliwangi teh lain jelema, tapi Siliwangi teh sifat ti eta jelema. Atuh lamun aya urang Jawa Barat anu sahaok gaplok, aya urang Jawa Barat anu teu paraluguh, atau keluar tina pepagon Siliwangi. Tapi lamun orang Jawa Barat bisa nimbulkeun hiji kana kondisi aman ku datang si eta rasa tentrem, tidak ada penjajahan jeung manehana teu ngajajah tah nu kitu ngabogaan sifat Siliwangi. Atuh simkuring muarek apakah Pajajaran pernah berontak, apakah Pajajaran pernah naon tarung, pernah perang? Simkuring lain ahli sejarah nganingali tina prinsipna be. Atuh prinsip Siliwangi adalah nimbulkeun silih asah, silih asih, silih asuh. Tan gitu Siliwangi teh. Ini urang hadirkeun Siliwangi, nah hadir jadi ngegerem. Sok timbulkeun tina diri sorangan. Bagitunya.